بارك لنا ولجميع الناس أجمعين. Adabul Alim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa naqala. Tanya. Sareng nukil atanapi mindahkeun saha Asyarim Sahi Syekh Syarim Syahi Al-Maliki fi awali kitabihi dina mimiti kitabna ieu Syekh Nadmid Durri nyatana kitab Nadmid Dur nami kitab Anin nabiyyi katampi ti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala ngadawuh Nabi man ari saha jalma azzoma eta nu ngagungkeun ieu man al ilma kana ilmu al alima ka anu berilmu fa inna ma yu'azzimu mangka pastina ngagungkeun ieu man Allaha ka Gusti Allah wa man jeung ari saha jalma tahawana anu ngahina ieu man bil alimi ka anu berilmu fa inna mazalika pastina ari ieu tahawana bil alim istighfafun eta ngentengkeun billahi ta'ala ka Allah ta'ala wa bi rasulihi jeung ka utusan Allah wa qala sareng ngandika saha Aliyu karamallahu wajhah wa radhiyallahu an kafa cukup bil ilmi kana ilmu naonana syaropan kamulyaanana naon ayat da'iya yen ngaku hu kana ilmu saha manjalma la yuhsinu anu teu ngaluskeun ieu man hu kana ilmu wa kapa sareng cukup bil jahli kana bodo naonana zaman hinana naon ayat tabarro'a yen ngalepaskeun diri minhu tijahlun saha manjalma huwa anu ari man teh pihi tetep dina jahlu wa ansada sare wa unsida sareng dikupingkeun bi maknahu dina maknana cariosan Sayyidina Ali naon asyi'ru siiran bahar tawil kafa syarafan bil ilmi da'u kafa syarafan bil ilmi da'wahu jahilun wa yafrahu in amsa ilal ilmi yunsabu wa yakfi khumulan bil jahalati annani ara'u mata unsab
ilaihi wa aghdabu. Kapa cukup naonana syaropan kamuliaanana bil ilmi kana ilmu, naon dakwahu ngakuna kana ilmu, saha jahilun jalma anu bodoh. Wayafrohu jeung bunga ieu si jahil in amsa lamun pasosore ieu si jahil. Yun sabu dinisbatkeun ieu si jahil ilal ilmi kana ilmu. Wayakpi jeung cukup naonana khumulan kahinaanana bil jahalati kana bodoh naon annani sanyana kuring ura'u eta dipikasieun kuring mata unsab dina waktu dinisbatkeun kuring ilaihi kajahlun wa agdobu jeung bendu kuring. Cukup keur nunjukeun kamuliaan ilmu jalma bodoh nu ngaku-ngaku berilmu. Manehanana ngarasakeun senang lamun dianggap berilmu. Ciri berarti ilmu teh mulia. Nu bodoh oge ngaku berilmu mah jadi bungah. Jeung cukup keur nunjukeun hinana kabodohan di mana ceuk kisair kuring dianggap bodoh. Tuluy kuring teh ngambek disebut bodoh ku batur. Berarti nu ngaku pinter bungah ku ngakuna eta ciri ilmu teh mulia. Nu bodoh jalma disebut bodoh jadi ambek, berarti ambek jadi ciri yen bodoh teh hina. Wa qala sareng nyariosa Ibnu Zubair, Syekh Ibnu Zubair, inna Aba Bakrin, sayaktosna Abu Bakar, kataba eta nyuratan ieu Abu Bakar ilaya ka kuring ceuk Syekh Ibnu Zubair. Aya sepucuk surat ti Sayyidina Abu Bakar. Wana sareng ari kuring eta bil Iraqi di tanah Irak. Ceuk Sayyidina Abu Bakar, ya bunayya, hei anaking, alaika misti kahidep bil ilmi sartana ilmu. Fa innaka mangkasanyana anjeun idaf takorta di mana pakir anjeun kana tah bukti ilmu malan eta jadi harta. Subhanallah. Wa idastagnaita jeung di mana sugih anjeun kana tah bukti ilmu jamalan eta jadi kaindahan. Wa qala sareng ngandika saha Wahbu benu Munabbih, Wahab bin Munabbih, yatasya'abu narima bercabang minal ilmi tina ilmu naon asyarafu kamuliaan. Wa ingkana jeung sanajan bukti
saha sohibuhu nu ngabogaan ilmu danian eta anu rendah wal izzu jeung kamuliaan wa ingkana jeung sanajan bukti ieu si sohib mahinan eta anu hina wal qorbu jeung kadeuketan wa ingkana jeung sanajan bukti ieu sohib qosiyan eta anu jauh wal gina jeung jadi kasugihan kakayaan wa ingkana jeung sanajan bukti sohib faqiron eta jalma fakir wal mahabatu jeung jadi kawibawaan jadi haibah jadi wibawa wa ingkana jeung sanajan bukti sohib wadi'an eta jalma anu sederhana wa unsida sareng dikupingkeun bi maknahu dina maknana ieu kaol naon asyiru siiran al basit bahar basit al ilmu balagha qauman dzirwa tasyarufi wa sahibul ilmi mahfudun minat talafi ya sahibal ilmi mahlan la tudannisu bil mubiqati fama lil ilmi min khalafi al ilmu yarfa'u baitan la imadalahu wal jahlu yahdimu baital izzi wasyarafi al ilmu ari ilmu balagha eta nganepikeun ieu ilmu qauman kahiji kaum zirwatas syarafi kana puncakna kamuliaan wa sahibul ilmi jeung ari nu ngabogaan ilmu mahfuzun eta nu diriksa minat talapi tina karuksakan ya sahibal ilmi hei para pemilik ilmu mahlan barina tenang la tudannisu ulah ngotoran anjeun hu kana ilmu bil mubiqati ku pirang-pirang anu ngaruksak pama lil ilmi mangka teu aya eta pikeun ilmu min kholapin ari gaganti al ilmu ari ilmu yarfa'u eta ngangkat ieu ilmu baitan kana imah la imada nu teu aya tihangan eta tetep lahu pikeun ieu bait wal jahlu jeung ari kabodohan yahdimu eta ngarobohkeun ieu jahlu baital izzi kana imah anu luhur wasyaropi jeung mulia wa qala sarengan dika saha Abu Muslim Syekh Abu Muslim al Khawlani anu bangsa al Khawlani
al ulama'u ari pirang-pirang ulama fil ardi di muka bumi eta mislun nujumi sapertos pirang-pirang bintang pisama inu aya di langit. Ida badat di mana tembong ieu nujum linnasi pikeun jalma-jalma ihtadao maka menang pituduh ieu nas biha ku ieu nujum. Wa idza khofiyat jeung di mana samar ieu nujum anhum ti nas tahayyaru maka bingung ieu nas. Wa unsida sareng dikupingkeun bimaknahu dina makna ieu kaol naon asyiru syiran make bahar tawil ma'al ilmi pasluk haitsu masalakal ilmu wa anhu fakashif kullaman indahu fahmu. Ma'al ilmi sartana ilmu pasluk kudu berjalan anjeun haitsu masalaka di mana wae berjalan naon al ilmu ilmu wa anhu jeung tina ilmu pakasyib mangka kudu muka anjeun kullaman kasaban jalma ingdahu anu tetep disandingeun man pahmun ari paham ari ngarti papihi mangka eta tetep dina ieu ilmu jalaun ari aya cacaang lil kulubi pikeun pirang-pirang hate minal ama tina kalolongan wa aunun jeung jadi penolong ala dini kana agama alladzi anu amruhu anu ari parentahna ieu ladzi hatmun eta misti pakholit mangka kudu cacampuran anjeun ruwatal ilmi ka anu ngariwayatkeun ilmu washab jeung kudu ngabarengan anjeun khiyarohum ka pilihanana ruwatal ilmi pasuhbatuhum mangka ari ngabarengan ruwatal ilmi zainun eta teh hiasan wa khultatuhum jeung ari campur baur jeung ruwatal ilmi gonmun eta saperti rampasan latagduan ulah malengos nyaan anjeun latagduan ulah malengos nyaan naon gitu. Aina ka dua soca anjeun anhum tiruatal ilmi fa innahum mangkasanya naruatal ilmi
nujumu hudan eta birang-pirang petunjuk nu saperti bintang. In goba lamun eueuh naon najmun bintang bada mangka tembong naon najmun bintang sejen. Pawallahi mangka demi Allah laulal ilmu lamun ma eueuh ilmu mattadhoha mangka moal nampak naon al huda pituduh walalaha jeung moal nampak min goibil umuri tina gaibna pirang-pirang urusan lana ka urang sarerea naon rosmun tanda. Wa qala sarengan dika saha Ka'bul Akhbari Syekh Ka'bul Akhbar lau anna sawaba majlisil ulama'i lamun eta tetep sanyana ganjaran majlis ulama bada eta tembong ieu sawab linasi kajalma-jalma la tatalu yakin silih paehan ieu nas parambutan kana agungna majelis ulama alaihi kana ieu sawab hatta yatruka sehingga ninggalkeun saha kullu dzi imaratin setiap nu boga jabatan imaratahu kana jabatanana ieu dzi imarah nu boga jabatan bakal ninggalkeun jabatanana da kabita ku majelis ilmu saking ku gedena. Wa kullu dzi sukin jeung ari setiap nu boga warung pasar sukohu kana setiap pasarna ieu kullu disu nu boga perusahaan bakal ninggalkeun perusahaanana milih kana ganjaran majlis ilmu. Wa qala sarengan dika sabadu salafi sapali ulama salaf khairul mawahibi ari pangsaena pirang-pirang paparin pamasih al aqlu eta akal wasyarul masoibi jeung ari panggoreng-gorengna pamere eta al jahlu kabodoan. Wa qala sarengan dika sahabaduhum sapali ulama salaf al ilmu ari ilmu amanun eta pengaman min kaidi syaitoni tina gangguan setan wahirzun jeung jadi benteng min kaidil hasudi tina gangguan anu hasud wa dalilul akli jeung jadi bukti akal sehat wa unsida sareng dikupingkeun fi maknahu dina maknana ieu kaol bahar basit deui ma ahsanal aqla wal mahmudu man aqala
wa aqbahal jahla wal madmumu man jahila ma ari perkara ma ari naon gitu ahsana eta nu ngaluskeun ieu mah al akla kana akal wal mahmudu jeung ari anu dipuji man eta jalma aqala anu berakal ieu man wa akbaha jeung eta jadi goreng ieu mah al jahla kana bodoh wal madmumu jeung ari anu dihina man eta jalma jahila nu bodoh ieu mah palaisa mangka teu aya kalakuan sareng tingkah yasluhu eta pantes naon nutkul mar'i ngucapkeunana jalmi pijadalin dina debat wal jahlu jeung ari kabodoan yupsidu eta ngaruksak ieu jahlu hu kasimar'u yauman dina hiji poe idza suila di mana ditanya ieu si mar'u wal ilmu jeung ari ilmu asyrafu syai'in eta pangmulyana perkara nala anu meunang hu kana saha rajulun hiji lalaki man arisa jalma lam yakun eta nu teu bukti pihi di man naon ilmun kanyaho lam yakun tah teu bukti ieu man rajulan eta lalaki naudzubillah ta'alam mangka ngaji anjeun al ilma kana ilmu wa'mal jeung kudu beramal anjeun bihi kana ilmu kana bihi heula ya akhi wahai dulur kuring pal ilmu mangkari ilmu zainun eta jadi hiasan liman pikeun jalma bil ilmi kana ilmu qad amila anu nyata ngamalkeun ieu man wa an Mu'ad dibni Jabal jeung katampi ti Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa rahimahullahu ta'ala ta'allamu kudu ngaji aranjeun kabeh al ilma kana ilmu fa inna ta'allamahu mangka sanyana ngaji ilmu hasanatun eta teh kaalusan wa talabahu jeung sanyana nyuprihna ilmu ibadatun eta teh ibadah wa mudakarotahu jeung sanyana mudakaro ilmu tasbihun eta teh tasbih wal bahsa jeung sanyana diskusi ngabahas anhu tina ilmu jihadun eta teh jihad wa badlahu jeung sanyana masrahkeun ilmu
kurbatun eta jadi gawe deheus wa ta'limahu jeung sanyana ngajarkeun ilmu liman ka jalma la ya'lamu nu teu nyaho manhu kana ilmu sodaqotun eta teh jadi sodaqoh. Keur santri mah kuncina ngaji geus. Ku ngaji mah nyandi mutolaah, nyandi mudakara, nya tasbih, nya jihad tuh dilakonan ku urang mah kabeh. Bahkan jadi ajengan mah double, nya mah patahan batur sodaqohna teh nya duit gitu. Naon sababna double? Jalma awam mah can mere duit mah can disebut sodaqoh. Padahal mere pangarti teh leuwih gede tibatan sodaqoh duit gitu. Wa qala sareng nyarios saha al Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Alimun ari anu berilmu, muallimun anu ngajarkeun, yud'a eta digero ieu alim muallim kabiron kana jadi jalma gede pi malakuti samai dina karajaan langit. Wa qala sareng nyarios sa Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala, arpaun nasi ari pang tinggi na jalma, darajatna maksud indallahi disandingeun Allah naon manzilatan tempatna man eta jalma kana nu bukti ieu man bainallahi eta tetep di antara Allah wa baina ibadihi jeung di antara pirang-pirang hamba Allah. Wahum jeung ari itu arpaun nas al anbiya'u eta para nabi wal ulama'u jeung para ulama. Wa qala sareng nyarios sabi teh Sufyan bin Uyainah aidon deui, layu to moal dibere saha ahadun hiji jalma pi dunya di dunya syai'an kana hiji perkara abdola nu leuwih unggul minan nubuwati tina kanabian wa ma ba'dan nubuwati jeung teu aya dina sabada kanabian naon syai'un hiji perkara afdolu nu leuwih utama minal ilmi tinimbang ilmu wal fiqhi jeung ngarti. Pakila mangka diucapkeun ditaroskeun lahu ka Sufyan bin Uyainah aman eta ti saha haza ari ieu kaul qala ngawaler Sufyan bin Uyainah anil fuqaha'i katampi ti para ahli fikih kullihim tegasna sakabehna fuqaha. Wa qala sareng ngandika saha imamuna Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, ilam yakun lamun teu bukti saha al fuqaha'u ahli fikih al amiluna nu ngamalkeun sadayana bi ilmihim kana ilmuna fuqaha aulia Allahi
eta para walina Allah. Palaisa mangka moal aya lillahi eta tetepikeun Allah saha waliyun wali. Wa qala sarengan dikasa Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu wa rahimahullahu taala, la yazalu moal leungit saha arrojulu hiji lalaki aliman eta anu nyah matolaba salagi nyuprih ieu si rajul al ilma kana ilmu. Paida donna mangka dimana nyangka ieu si rajul annahu kana sanyana rajul qad alima nyatanya ho ieu rajul faqad jahila mangka nyata bodoh ieu rajul nu ngaku geus berilmu eta teh bodoh. Wa qala sarengan dika saha waqiun syekh waqi' layakunu tebukti saha arrojulu hiji lalaki aliman eta anu berilmu hatta yastami'a sahingga ngupingkeun ieu rajul miman tijalmi huwa ari man teh asannu eta langkung sepuh minhu ti rajul wa miman jeung ti jalma huwa ari man teh eta misluhu pantarna rajul wa miman jeung ti jalma huwa ari man teh dunahu sahandapeun rajul. Gogoda tukang nyarita ka batur hese ngupingkeun batur. Ciri jalma berilmu marek sawe nu nyarios dikupingkeun. Lamun ente tukang pidato mah hoream gogodana teh ngadengikeun batur teh. Matakan dia cek Syekh Waqi layakunu rajulu aliman hatta yasma miman wa asanu, teu bisa disebut jalma nu berilmu lamun tara daek ngupingkeun ti nu saluhureun, ti nu sapantar, bahkan ti nu sahandapeun. Jadi lamun hayang jadi pembicara yang baik, berusaha jadi pendengar yang baik. Ulah jadi pembicara wungkul. Wa qala sareng nyarios Sufyanus Tsauri rahimahullahu taala, al ajaibu ari pirang-pirang kaahengan, kaanehan, kaajaiban. Amatun eta umum. Wa fi akhir zamani jeung dina akhir zaman a'ammu eta leuwih umum. Wa nawaibu jeung ari pirang-pirang musibah tomatun eta loba. Wa fi amri dini jeung dina urusan agama atommu eta leuwih loba. Wal masoibu jeung ari pirang-pirang bencana azimatun anu gede. Wa mautul ulama'i jeung ari maotna para ulama a'domu eta leuwih gede. Wa innal alima jeung sanyana anu berilmu hayatuhu ari hirupna ieu alim rahmatun eta jadi rahmat lil ummati pikeun umat. Wa mautu sareng ari pupusna alim fil islami dina Islam sulmatun eta jadi karetakan. Wa fi sahihaini jeung katampi tina sahih Bukhari Muslim
An Abdillah bin Umar bin As katampi ti Abdullah bin Umar bin As radhiyallahu anhuma qala ngandi ka Abdullah sami tu nguping abdi Rasulullah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu anu ngucap Rasul innallaha sayaktosna Allah la yaqbidu eta moal nyokot Allah al ilma kana ilmu intijaan kalawan nyabut sanyana yan taji'u anu nyabut Allahu kana ilmu minan nasi ti jalma-jalma walakin yakbidu jeung tatapina nyabut Allah al ilma kana ilmu biqabdil ulama'i ku dicabutna para ulama makana ya maqalah mautul alim mautul alam maotna jalma berilmu eta teh ciri erek maotna alam hatta idalam yabqa sehingga di mana tetep tenyesa saha alimun anu berilmu ittakhoda mangka ngajadikeun saha annasu jalma-jalma ru'asaa kana jadi pingpinan juhala nu bararodo pasuilu mangka ditaranya ieu siru asa juhala teh paptao mangka berfatwa ieu siru asa ngere pendapat tapi bigoiri ilmin kalawan teu make ilmu kusabab ngajawabna teu make ilmu padollu mangka nyesatkeun sesat ieu ruasa wa adollu jeung nyesatkeun ieu ruasa dollu sesat adollu nyesatkeun faslun wallahu a'lam bishawab Rabbana